Suka dukaku di sini ku dendangkan sejuta rasa di dalam gubuk bambu tempat tinggalku. Di sini ku renungi nasib hidupku. Ku pasrah dan berdoa tak putus asa. Suatu saat nanti nasib berubah di dalam gubuk bambu. Karena rupiah orang menjadi susah. Kalau tidak ada rupiah saudara jadi susah. Pemajikan minta meuli gas oge teu boga duit. Budak hayang jajan oge da eueuh rupiahna. Nyobaan nginjem ke si Julaiha sugan we bogaeun. Ieu kumaha atunya ieu? Si Jajang jam sakieu can pulang keneh wae na ka mana tuh budak teh nya. Ieu mempika melanggan we kolot. Aya naon ieu teh? Mah, geuning kalantang kulinting kawas hayam rek endog. Aya naon? Kalau kieu yeuh si Jajang mah ya jam sakieun can pulang wae. Teangan atuh da melang. Lah betkeun we atuh da budak geus dewasa ieu. Keur sakola meureun aya les di sakola engke geus aya waktuna mulang mah pakuruduk ieu mulang. Lah mending keneh teang ami jongjon. Lah keun we jadi teuing pikiran ulah teuing teteang daripada neang budak jauh ka ditu mah cua ngamusik we yuk. Nyanyi asik geura ngamusik mah. Erek. Alah, ngamusik jeung ngamusik wae, kana musik teh nistan kalau bukan lagu bah. Hobi. Ya tanya si Julai tanya. Nah, itu ya gede-gede. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Dek, bade ka mana? Biasa we. Minjem duitnya. Sok apal-apal wae ari aya teh. Da geus pasti. Balik. Aduh. Lah, itu teh 50.000 we. Urang teh buka keur meuli gas etik-etik acan. Tadi pemajikan urang minta duit keur meuli gas. Awah. Nu kamari ge can dibayar. Atuh sakali deui we, please sakali deui we yang pokona mah. Janji sakali deui pokona mah. Ya, hayang duit. Dia mere beja. Atuh gampang ke lah di bejaan. Mana tuh duitna? Kela. Kayak kalem di bejaan lah. Urang balik heula nya. Assalamualaikum. Salam. Awas mun teu di bejaan. Iya mah tapi lamun nginjem mere nya. Ya mere tok. Tadi ulin ke Kang Ahmad biar nama nginjem duit tapi kan kakak diajak ngamusik kan rungkat orang pusing orang butuh ongkos mangkat orang sugan jadinya Duh boro-boro urang genan sarua teu boga. lah tuh sapiraku orang itu wayahna lah nyinyim itu 100-200 mah urang ek mangkat urang teu boga pisan duit di mah teu boga duit deh urang sok pusing kan Beneran urang ayeuna mah teu boga duit pisan sarua. Lah ayeuna mah daripada mikiran duit urang ngisep yuk. moal si eta mah aing keur pusing lah ka diajakan ngusip lah gue aing mah urus sajieun ka ditu ka dieu teh. Ayo Pak.
Pak, turun anak. Yap. Kempes Pak tuh. Kompa tuh. Itu ikut orang kompak. Ah, tuh waras Pak isuk dewe apelna. Lah atuh angin lempang we. Reuyeun we lah. Hayang apel ka si Jurae motor kempes deui lah. Iya Pak. Cang tambal we atuh. Nah, atuh lah meuli deui we lah. Nu teh. Oh, mana jama bonghar lempang apel. Mau meuli deui nu teh. Meuli deui.